Aduh bu, tong mahal-mahal atuh. Ai. Isuk keneh pasar geus rame, emak-emak daratang sadayana. Aya nu mawa tas belang, aya nu sibuk nawar harga. Bawang sabaraha bu ayeuna, mun mahal abdi ngalih heula. Padagang nepi ka lieur sorangan, tapi pasar jadi loba seuri. Emak-emak nawar di pasar, sorana tarik teu sabar. Mun can murah can dek bayar, tapi hateuna bager pisan. Emak-emak juara hemat, diskon saeutik langsung semangat. Sagala cara dipake nawar, nu penting dapur tetep ngepul. Jedak jeduk duk duk der, gendang jaipong bikin muter. Emak-emak goyang pasar, sadayana jadi buyar. Aya nu rebutan diskonan, aya nu foto keur tiktokan. Tukang sayur jadi salap dadakan, sabab sering viral di jalan. Sanajan hirup loba beban, emak tetep jadi pahlawan. Ti isuk nepi ka penting, ngurus rumah teu kungsi libur. Kadang emak sok capek sorangan, tapi jarang pisan ngeluh ka batur. Nu dipikir ngan kabajaan, pikeun budak jeung kulawarga. Emak-emak nawar di pasar, sorana paling kadenge. Tanpa emak rumah jadi sepi. Aduh bu, mahal, mahal atuh. Sapeting di warung kopi, ngobrol ngalantur, teu sadar waktu. Kopi hidung kebulna naik, rokok hurung silih gantian. Nu datang mawa caritana, ti masalah nepi ka cinta. Warung letik pinggir jalan, jadi tempat misen capek. Kadang nu paling sederhana, malah paling dirindukeun. Warung kopi pinggir jalan, tempat balik waktu capek. Ngobrol lepas tanpa beban, seriba barengan deui. Motor parkir ngajajar rapi, musik remix kadenge alon, penting jadi leuwih rapi.
Tunggal poe kudu kuat. Panon poe can acan naik.
saksi